babayang kocar kacir derian anak pedesaan kocar kacir lari bawa bendera kocar kacir derian asli Indonesia. Pantesan kalau orang desa adat saya lagi letih keningan. Ayo budi sama akhir. Pantesan iya keningan. Ayo tadi jangan pantesan iya anu orang-orang teh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para bapak anu nuju di sawah tetapi anu nuju kegiatan naon wae tong hilap ayeuna dinten Jumat ayu urang Jumaahan. Sakali deui ka para bapak anu nuju kegiatan naon wae ayu urang Jumatan. Astagfirullahaladzim, pada itu Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aduh, ada juga nama euy. Aya rambut. Oh, cobaan dia. Aduh, anjay. Nah, gagal deh kak, euy. Ah. Ih, aing ngait sih. Kalau mencoba sih. Itu aing. Ih. Aduh, leur lah. dari yang kenaon euy. Kobor kesurupan ya. Mana kenal kesempatan didinya? Iya lah, leur. Bantuan. Iya, ya. Aduh, rek cepat itu usap. Naon kita? Astagfirullahaladzim, Jumaah.
Pantesan asa aya nu pengumuman itu atuh. Ah, jadi lampu. Ya, Maka jeung jalan dinya, ayo jalan dinya toh. lop cepet. Ya ngait wae. Ya. Ayo jalan dinya udah kajinya ini. Jadi nyeri cangkeng. Nah, ayo toh buru, kurang balik. Kurang gimana buru. Bawa ya sana. Yang paling naon tunang lajang usap ke di teang deui ah balik jemaah. Iya. Oh. Buru. Badeng giringan. Ari mana keur naraon? Baru mabes mah, rumah Buru geura jumaahan. mah kurang gimana mah? Oh, sudah dimakan. Wetis naon euy? Iya, wetis lah. Geus dia jumaahan heuh. Saberangan. Ini orangnya. Langsung deh. Ada. Dengan saya. Hah? Kolot. Bakal ada. Oh, sirum, loba sirum nih. Kamu tuh sirup. Ah, geus beak buru ajumahan atuh. Beak. Ngomong buru ini jumahan. Buru bilang.